eueuh keeuceureugan ceramah teh sok maneh ka dieu yo ceklan mik yo. Palebah naik kalau panggung assalamualaikum. Matak tong loba komentar urusan batur bisi eta lain takdir urang. Matak nana gerhana teu hayang jadi pejabat, teu hayang jadi dewan, teu hayang nyalonkeun naha sieun lain takdir. Akhirna lamun lain takdir mebeut beulit ka diri sorangan. Lamun Kang Erwan da geus aya guratan pan pernah jadi DPR, tak bisa jadi itu adalah bagian takdirna. Amin gitu. Na teh era ku haji. Kumaha Bu? Ustad nage ganteng. Ustad nage ganteng, lamun nya ge ganteng geus payu urang. Oh nyata acan. Da ditempuan di dieu, belah dieu kolot wungkul. Belah dinya kolot wungkul. Ceuk urang mah budak parawan nu panggeulisna dihareup dari yukna teh. Sedih ah. Ya, ku takdirna mah moal bisa. 1000 jelema ngahalangan karena takdir hiji jelema, tong keung dihalangan ku 1000 jelema. Lamun Allah geus nakdirkeun, maka nu 1000 bakal capek hatena, riweuh dirina mikiran takdir batur, bari manehna ge poho kana takdir dirina sorangan. Ebo ningal Lesti Bang Cianjur nu jadi artis. Bang Bung cek uring Lesti alus sorana, tapi cek Saipul Jamil Lesti teh goreng. Danang alus nyanyina, alus Pak Danang nu ti Blitar Jawa Timur. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Cek kuring Danang alus nyanyi, cek Saipul Jamil goreng, palebah Saipul Jamil nyanyi kerebek. Matak tong loba ngomentaran batur, urang cantang tuh bisa jadi batur. Bener? Matak sebagai penonton bola tong sok nyarekan, tuh balik si De Silva mah, tuh balik si Ciro mah, kusia atuh jug. Aya keur najong eueuh keur lumpat kan. Nah, ada beres mengbal geblus ka rumah sakit situ. Matak tong loba ngomentar urusan batur. Umat Islam poe ayeuna ulah coba-coba ngomentar urusan batur, da eta mah balain bagian urang. Aya nu nelpon Allah geuning. Ya Allah, iraha Idul Fitri, Jumaah. Bapak tong komentar, nah da bapak mah lain pengikutna, ku masih itu. Bener Pak? Ulah urang aya nu jauh di komentar, aya budak yatim di urang teu katulungan, aya nu jauh di komentar anu miskin teu kabelaan. Nah asa kos nu gelo ngomentar batur eta tetangga kalaparan teu dibelaan. Aya gawe anu leuwih pasti batan ngomentar urusan nu sejen. Weh. Matak ieu ngaranna muludan euing urang mah da can percaya. Asli Pak. Ibu osok ngadoa. Ya Allah paparin abdi kasayan, osok ngadoa gitu. Eta abdi mah teu percaya. Pan doa teh butuh jawaban, aing ngadoa kitu mah TKG bisa ngan jawabanana mana? Ya Allah paparin abdi kasayan, ya Allah paparin abdi kasayan. Bener teh? Engke ge bakal aya jelema nu datang ka imah nu rek ngeclok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ece aya naon? Urang teh sakola budak teu boga biaya luhurna 1 juta handapna 500. Terus ka dieu bade naon? Susuganan eukeur aya di maneh. Geuwat ibu sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah doa abdi diijabah. Anjeun rek mere kahadian di akhirat, ternyata abdi kudu nyieun kahadian di alam dunia. Syukur ece aya ieu keur ece. Lamun aya pek pulangkeun, lamun eueuhkeun bae pek dibebaskeun. Akhirat meunang kahadian sabab di dunia dijarieun kahadian. Mata kuring teu percaya karena merek ieu mah. Ya Allah paparin abdi kasayan kurmoy anu ngeclok aya naon ka dieu keur wiridan kaganggu. Mere acan ngahina heueuh. Lain nyata budak sakola luhurna 1 juta handap 5 sarua keur susah urang oge. Terus ai ka dieu deuk naon ngeclok komo ngeclok jelema ayeuna kana ngeclok surah seuri pelebah mayar mah hese ditagih hoream.